dawaman bil muhasabatil lati tanah kataksiran jarawatasalah wabihifdi ainin wal lisani wasairil a'dha jami'an fajhadan la ta'aksulah wabihifdi ainin wakih jeung kudu ngaraksa anjeun dawaman dina salilana bil muhasabati kana ngabalitungkeun amal allati anu tanhaka anu bakal bisa nyegah eta muhasabah ka anjeun taksiron tina lalawara jaro anu berjalan eta taksir wa tasahula jeung kana gagampangan hartina wajib ka anjeun ngajaga ngaraksa ngarawat memelihara nyaeta kana tobat salilana. Jadi tobat teh lain nalika urang migawe dosa anu karasa unggul, lain dina nalika urang migawe dosa anu karasa unggul. Naon sababna? Sabab ari disebutkeun tobat teh aya tobat tina dosa, tobat tina dosa oge aya tobat tina dosa anu zahir, aya tobat tina dosa anu batin, tina dosa hate. Jeung deui nu disebutkeun dosa teh aya memang tobat tina dosa anu bener-bener eta teh dosa. Jeung nyaeta tobat teh aya dosa tina kelalaian teh minang poho ka pangeran eta teh tobatan para wali mah gitu. Salat taratinggal teu, puasa taratinggal, doraka dohir taratinggal, ngan ka pangeran poho wae eta teh tobatan. Keur kelas-kelas nu kieu mah aya urang mah marah lolobana poho nu matak eta dawaman tobat teh saumur-umur salilana terus oge nyaeta kudu selalu bil muhasabati. Urang diajar muhasabah, introspeksi, evaluasi diri urang tina naon, tina kalalawaraan. Yakin boro-boro ayeuna lalawara dosa oge urang teh yakin komo lalawara. Jadi maksudna bahwa orang kudu selalu muhasabah teh maksudna supaya orang teu balik deui kadinya, teu diulang deui, teu pek deui, teu prak deui. Ari mimitina awal-awal muhasabah introspeksi nya eta mimitina teh tina napas urang geus eta mah kurang ganggu
Napas urang lolobana dipake naon? Amekan urang teh. Beh dituna amekan urang teh, napas-napas urang teh dipake doraka. Beh dieuna teh kakosongan, eueuhna naonan. Eta teh napas teh pasti dihisab. Bening cenah aya namun tama kamari anyar keneh ku urang diaji dina kitab Nahjul Diniyah. Engke lamun jelema ningali karugian waktu di akhirat. Nyerina waktu orang kosong teu dipake ibadah. Nyerina teh jigah ngararasakeun nyeri na maot sakarat. Lain nyeri doraka, nyeri bahwa aya waktu umur teu dipake ibadah. Kanya nyerianana kaduhungna eta. Jigah ngarasakeun nyeri na maot. Nyeri kaduhung eta mah. Lain nyeri doraka, nyeri bahwa ieu waktu kosong tina ibadah. Geus aya namun teu kapanggih ku urang nya dina kitab Nasihat Diniyah. Kanya nyeriana teh kitu. Nyerina kaduhungna eta waktu umur teu dipake ibadah, nyerina teh cigah nyeri na maot. Saking aya namun tama kaduhungna luar biasa. Jadi aya namun teu kumaha kitu, aya namun teu ngisi lamun teu bisa, aya namun tama urang ku hatenya. Allah 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 Allah. Lamun ayeuna keur sorangan. Lamun ayeuna mun tama urang keur aya batur, naon anu diungkapkeun ku urang? Dasar badan namanya. Jadi loba caritakeun anu mana ketika dicaritakeun manfaatna gede. Sabaraha mah. Jadi boro-boro urang memeh nyaho, geus nyaho pun seakan-akan ketika urang ngobrol teh teu nyaho mana ieu obrolan anu berarti gitu. Anu bermanfaat. Boh urusan dunia manfaat nama. Boh urusan ayeuna mun teu akhirat. Lain kieu, aduh lamun kieu mah atuh tukang dagang moal bisa nawarkeun daganganna, moal bisa ngomongkeun nyaritakeun bisnisna. Nyata eta teh manfaat. Jadi ulah kieu lain ayeuna mun teh mah tukang dagang nyaritakeun barang. Ayo Mas Eko mah pantas ngobrol gece ge teh teh manfaat. Sabab naon? Aya hubungan atuh da eta mah. Aya hubungan kadinya. Ayo urang teu dagang, teu deuk meuli. Ayo ngobrolkeun ayeuna usaha batur gitu. Ayo tukang usaha mah nya wajar ngomong eta teh manfaat karana. Jadi manfaatna rek manfaat dunya, rek manfaat nyaeta akhirat. Manfaat dunya artina kan urang kaya namun tama ngurus rumah tangga, ngurus aya namun tama nafkah, ngurus kewajiban aya namun tama ka anak ka pabajikan kan kudu disaritakeun, eta kudu diomongkeun, eta teh manfaat eta teh. Eta teh aya namun tama napas-napas urang teh dipake kana manfaat. Tuluy ayeuna tukang dagang nyaritakeun ayeuna mun teu usahana, cara usaha anu alus, nu bener, nu halal, eta teh manfaat ngobrol teh. Sangkan aya untungan, sangkan teu ngarugikeun batur, sangkan ayeuna mun tama ieu teu aya pelanggaran dina dagangna teh eta teh ngaranna teh ngomong manfaat. Lain kudu ayeuna tasbih wae, zikir wae. Manfaat teh nya. Jadi teu kudu minder urang lamun nyaritakeun tukang dagang nyaritakeun bab ayeuna dagang eta teh manfaat. Ngan ieu urang teu bersangkutan naon eta ayeuna kitu. Jiga urang ayeuna mun tama lain urang lain ahli politik gitu nyaritakeun politik naon hubunganna. Jadi ayeuna mun teh dewan lain gitu. Jadi pejabat lain aya ngobrolkeun ayeuna kitu teh eta teh manfaat ngaranna teh. Jadi diatur anfas urang nyaeta napas urang. Grafik ayeuna mun tama lamun ku urang dilenyepan bakal karasa. Ti napas ka napas teh ieu teh beh ditunat pirarakaun. Ngomong beh dieuna teh ayeuna mun teh kosong we eueuh manfaat, eueuh guna. Eueuh guna. Lain teu meunang ngobrol lain. Lain teu meunang ayeuna mun teu ngomong urusan dunia lain. Manfaatna rek manfaat dunya, rek manfaat nyata agama.
rek manfaat akhirat tina nafas-nafas tuh. Jadi ayeuna mun tang ngomong anu perlu pindah kana dzikir dek ayeuna mun tama Quran erek tasbih erek salawat kitu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad subhanallah 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 astagfirullah astagfirullah tuluy muhasabah urang teh dina gurak gerik dina gerakan ari aing ayeuna mun tah mangalengkah ka ditu dek naon ngalengkah ka dieu rek naon ari init ka ditu rek naon init ka dieu rek naon aing ngarampa ieu ngarampa naon aing ngarampa itu ngarampa ayeuna mun tah naon eta kudu diperhitungkeun jadi rampa-rampana rampa anu manfaat lengkah-lengkahna lengkah-lengkah anu manfaat gede-gedegna gede-gede manfaat didinya ngeta ngabutuhkeun niat oge niat ngabutuhkeun ilmu jadi moal bisa seseorang ieu ngagunakeun anggota badan gerakan urang menang nilai ibadah lamun urangna teu boga ilmu tuh sabab dek diniatan kumaha aya diniatanna eueuh ilmu nama parantingan niatanna nama niatan nu alus niatan nu alus tah ketika aya gerak urang ayeuna mun tamah boh gerak badan boh gerak suku boh gerak leungeun boh gerak ayeuna sirah termasuk kiceup ayeuna panon anu di dinya nyaeta teu aya manfaatna tah balik ayeuna kanu manfaat gilepkeun kanu manfaat termasuk cicing jadi kudu dibaca pangna urang init naon gitu pangna urang teu init naon eta kudu ayeuna mun teu dibaca ku urang nyaeta muhasabah teh hartina lamun urang init kudu puguh bahwa ieu teh diparentah ku Allah diparentah ku Rasul matak diganjar matak manfaat lamun urang teu init oge kudu aya alasan gitu jadi teu init matak diganjar teu initna matak hade matak manfaat teu initna jadi manfaatna teh aya manfaat dina cicing aya manfaat dina init kieu ayeuna mun teh malah ngarah ayeuna mun teh mah ngarah gancang ka harti mah mun aya ayeuna mun teh mah tontonan lalajoaneun hiburan gitu lain ayeuna mun teh mah kana muludan lain kana salawatan hiburan eta tuh dangdutan baca ke orang alus init alus cicing yo gitu ini eta teh kudu baca aing pangna cicing teh da teu meunang initna kitu contoh-contoh nu gede nu galalede teh mah paranti urang nu galalede gitu tuh loh ayeuna mun tadi itu aya pangajian di ditu aya muludan di ditu aya rajaban di ditu aya mun tama aya zikir di ditu aya salawatan alus init alus cicing tah kitu jadi pangna ayeuna init kitu pangna cicing kitu eta teh kudu dimuhasabah kudu dibaritungkeun kudu make jeung perhitungan aya jalma mukmin ulah kawas bangke berjalan gitu kumaha kebegari geuleuyeung kumaha ramena geuleuyeung cigah babegi gitu tujuan gitu digebek-gebek ku batur gitu batur rame-rame eta kudu boga tujuan kudu boga target kudu aya-ayana niat kudu aya niat muhasabah teh kitu itu cenah ayeuna mun tamat tiap poe tiap ayeuna mun tamat poe naonnya anu bisa ayeuna nek teh kitu teh ayeuna mun tamat anu bisa ngadeteksi kitu kana gurak-gerik ayeuna urang da ulama mah cenah ayeuna mun tamat dina kitab eta dina kitab Sulam Taufik sarah kitab Sulam Taufik geuning ku rajin-rajinna muhasabah ngabalitungkeun ieu merhitungkeun gurak-gerik jeung kagiatan-kagiatan keseharian
di mana-mana ayeuna isuk-isuk teh pas subuh teh nyadiakeun batu bodas sagunuk batu hideung sagunuk gitu. Batu bodas parang ti amal hade, batu hideung parang ti amal goreng. Jadi bade kaditu bade kadieu ngucapkeun ieu teh dihitung ku batu eta. Aing ieu ngomong teu manfaat, ieu aing ngomong doraka, ieu aing ngomong ayeuna mun mah alus, ieu aing ngomong wajib, dihitung ku batu eta. Dihitung ayeuna mun teu batu eta. Ya, amal hade batu bodas keluar. Amal goreng atau teu aya manfaatna batu hideung keluarkeun. Terus aing ayeuna ngomong ieu eueuh artina eueuh manfaatna bae dituna doraka batu hideung. Ieu aing ngomong ayeuna maca salawat, ieu aing ngomong zikir, ieu aing ngomong Quran bodas. Ieu aing ayeuna mun tamah gede ka ditu rek ulin eueuh tujuan hideung. Ieu aing idit ka ditu erek ngaji bodas gitu. Nah, kita ayeuna mun tamah pas sore we jumlahkeun we. Ketika jumlahna loba keneh kanu bodas, alhamdulillah. Nuhun syukur ayeuna mun teu ka pangeran. Ieu we ayeuna mun teu mun ieu na tobatan gitu. Anu hideungna tah. Teu lamun ayeuna mun teu loba kanu hideung, nangis tobat, istighfar pas sore teh. Keur amal sapoeun tah keur muhasabah, keur ngahisab amal sapoeun. Tangke ti magrib mulai deui nyaeta ngagunukeun deui batu. Batu hideung jeung batu bodas. Ta eta mah keur ayeuna mah teu ngitung pagawean-pagawean aktivitas amalan-amalan penting. Di mana-mana ayeuna mun teu penting, teh ieu mah ayeuna mun tenang Persib hideung. Tah ieu mah ayeuna mun teu naon magrib teh maca Quran, unsi, awabin, bodas kitu. Tah ieu mah ayeuna mun teu matas Isya, urang naon sinetron hideung. Ieu mah ayeuna mun teu matas Isya teh marhaba, bodas. Diteruskeun ayeuna mun teu kana ngaji, diteruskeun ayeuna. Nah, geus kitu urang ka sare geus sare mah ayeuna teu. Eta mah kaluar ayeuna tina hisab ayeuna mun sare mah paling oge meureunana Gusti nu mawi abdi ieu kulem teh engke bade gugah wengi kakara ayeuna mun teu masarena jadi bodas, jadi ayeuna moal hade gitu. Ketika teu diniatan naon-naon teu hideung teu bodas eta mah. Barang ayeuna wenang teh lamun ayeuna diniatan jadi batu bodas jadi amal hade. Gusti ieu abdi engke bade gugah wengi. Atau Gusti ieu teh tos capek ieu teh dipiwarang ku Gusti ngajaga kesehatan ngajaga badan teh ku abdi bade diistirahatkeun jadi amal hade diniatan teh sare teh musing dahar oge kitu aya musing nginum oge diniatan hade mah engke teh ayeuna subuh teh kontrol we obamana ayeuna nu bodas ayeuna kawas kitu saking rajinna para ulama ngahisabna. Orang mah hayu we dibaca muhasabah negara raya bahasa di zaman kiwari. Ai prakna ayeuna mun tamat dekat tingali prakna ku garaya bahasa gitu. Bahasana ayeuna mun teh mararodel, keren lah gitu-gitu bahasa teh ayeuna mah. Kajian ayeuna malah eleh bunuh tarang ngaji ningali dina status meni hararde eta bahasa. Ngan ayeuna pengamalan, ayeuna teuing pengawalan. Status ayeuna mun teu aralus bahasa-bahasa. Bahasa-bahasa. Jadi urang mah loba naon? Loba diomongkeun teu pati diamalkeun. Loba dibejakeun teu pati prak. Dibeja-beja. Tah kitu pada malan ayeuna urang teh nyaeta muhasabah. Ieu teh muhasabah teh bagian tugas tina tobat teh. Pan ayeuna jelema anu geus tobat teh kitu.
Jadi efekna jelema anu tobat teh saperti kitu keseharianna teh terus di pikiran pagawean ayeuna tiap poe, tiap peuting, tiap jam, termasuk tiap menit, tiap renghap. Ngarah naon cenah ayeuna mun teh mah ngarah kurang kanyahoan naon anu terjadi. Naon anu dilakukeun ku urang tina kalalaian keseharian, tina kalalaian nyata penting. Ngarah kapangi, ngarah sadar, ngarah diaku, oh geuning aing teh lolobana mah lalawora. Geuning aing lolobana mah nganggur. Geuning lolobana aing teh poho ka pangeran teh. Susu we nyata ku tobat jeung istighfar teh Gusti. Ukur ayeuna mun tamah hate pikiran dahar jeung make tuluy ayeuna mun tamah ieu kaditu gedag-gedig kaditu ukur ayeuna mun tujuan didinya abdi teh lain ka Gusti. Taya teh hebat teh lamun urang belajar ayeuna mun tengah hisab diri ti ayeuna ke dina waktu ayeuna mun tamah dihisab di payunan Allah Subhanahu wa taala, Allah moal maparin hisaban anu berat. Allah moal maparin hisaban anu berat. Kitu sabab naon? Geus ayeuna mun tadi hitung ti ayeuna. Tapi lamun urang ayeuna tarapating hitung mah nyaho-nyaho alah geuningan ieu teh dosa teh engke di poe kiamat numput waktu maneh, jam maneh, poe maneh, minggu maneh, tahun maneh, mana loba doraka. Waktu-waktu maneh loba kakosongan. Ari ayeuna ibadahna teu pati sabaraha. Paman hasaba nafsahu qabla ayu hasaba, jelema anu rajin ngahisab diri memeh ke dihisab khaffa fil qiyamati mangka bakal hampang engke dina poe kiamat hisabuhu. Bakal ayeuna mun tamah hampang engke dina poe kiamat hisaban manehan. Kadua wa hadara inda suali jawabuhu. Jeung lamun ayeuna ditanyakeun naha maneh begitu, naha maneh begieu, engke teh jol ayeuna datang ge pijawabeunana teh alasanana teh. Jadi engke datang ayeuna pi alasanana nu mawi ayeuna mun teh Gusti abdi teh ayeuna mun teh. Jadi lamun erek ayeuna beralasan, tong beralasan ayeuna ka jelema, lain jelema nu ditah ibadahna ge. Lamun ayeuna beralasan ayeuna mun tamadoraka ulah ka jelema lain jelema dan nyarek ibadahna ka pangeran. Sok ke diasongkeun ayeuna mun tamah abdi teh Gusti sanes teh hoyong ieu teh ngaos teh da abdi teh ayeuna mun tamah aduh sibuk kitu. Coba ayeuna asongkeun ka pangeran ke alasan kitu. Asup moal diterima moal. Ngarempod aya diasongkeun ka pangeran mah alasan kitu teh. Nu mawi ieu teh abdi teh Gusti ayeuna mun teu masakeun naon abdi teh ayeuna mun teu maseueur ka peryogian abdi teh jalmi butuh nu mawi ayeuna mun teu tasempet ieu teh bade ibadah teh diasongkeun ka pangeran ditarima moal ditarima. Ayo maneh aing ge nyieun nabi ieu keur conto maneh aing ge nyieun ayeuna mun teu nabi kami Nabi Isa alaihi salam tekagungan ayeuna bumi acan salamina ayeuna ngalantrah ngajelajah tekagungan bumi ayeuna aprak-aprakan teu mata kahalangan ibadah ka kami. Ai maneh ayeuna boga keneh iman, maneh boga keneh ayeuna keluarga, maneh boga keneh ayeuna mun teh parabot dahar ayeuna nyebutkeun ayeuna teh kaburu karana fakir. Tuh kami ge nabi Dabi mana mau jalan sibuk atau nguruskan itu nguruskan. Kami ge nabi, Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Ngarajaan salam dunya, itu mata ngahalangan ibadah ka kami. Hayo sia ada ngomong naon. Alasan ka pangeran. Urang mah memawi abdi teh. Dagang mah aya namun tetara hayang ngadengekeun ka itu, ayeuna tetara hayang ngadengekeun.
lain aing nu ditahna ge ka itu ka pangeran. Kang abdi teh ayeuna teu tiasa ngaos sapunten we saha. Kumaha maneh ka ditu ayeuna ka pangeran ngomong. Emang akan nu ditahna. Kan terumah saya namun tanita paling gak ya namun tanah pikir panitah Allah panitah aing ngomong ka nabi ka ditu ka rasul baik aya namun tak gitu abi teh siasa aya namun teh masihan ka saya atuh aya namun teh ka ditu aya namun teh ka Allah jadi cigah-cigah nu ditah teh urang mah cigah ajengan meureunnya dalam aya nu ngarti mah urang baca perot ayeuna kitu ka ajengan teh era sorangan jadi seakan-akan ayeuna ajengan itu nuntah seakan-akan ajangan itu pangeran teh gitu dek doraka buru-buru sieun ka kaca mes mau abdi teh gitu ka kumaha maneh we aya naon teh madalin akan nu ditanah ge Allah anu nyarek doraka Allah anu nitah taatna ieu namun teh Allah sareng aya namun teh rasulna tah engke teh bakal aya namun teh alus we pangbalikan anak manehanana teh cenah keteh tempat pangbalikanana bakal nyaeta dina tempat anu alus dinu mulya sabalikna lamun jelema ayeuna ngaguluyur we tara mikiran maneh jelema tara mikiran maneh tara itung-itungan ngitung teh kieu we ke ayeuna mun teh mah ieu poe ieu nya ayeuna mun teh mah modal sabaraha bati sabaraha ayo we catatan teh kitu gitu tukang dagang aya catatan eta mah tara kaliwat rinci gitu ieu ayeuna modal saanu tuluy ayeuna mun teh mah batina saanu mun ayeuna mun teu aya batian ieu teh balik jenis atawa ayeuna mun teh rugi mun ditali ka eta mah ari ayeuna mun teh ka pangeran mah pagawean ka pangeran eueuh catatanana teu aya nu rajin nyatetkeun gitu pagawean ka pangeran Gusti ieu teh ayeuna mun teh mah abdi teh doraka sakitu taat saat kitu lalawora saat kitu tuluy malawung saatnu ngalamun ayeuna saatnu eta teh sabenerna mah nyaeta kudu aya catetanana walaupun dina ati urang jadi jelema anu tara daek ngahisab diri ngabaritungkeun maneh engke da mata saratu kasedihna kaduhungna moal aya tuh wa qala fi arasatil qiyamah engke di poe kiamah nange ngajeng anu mang alam tahun tuluy ka digusur ayeuna mun tah kana tempat kahinaan jeung kana bebendu Allah Subhanahu wa taala nyaeta tina kagorengan anu bakal mawa kana kahinaan jeung mawa kana bebendu Allah Subhanahu wa taala waqi dawaman bil muhasabatil lati tanha kataksiran jara wa tasahula wa bihibdi ainin jeung ku ngaraksa panon wal lisani jeung lisan wasairil adha jeung saantarana pirang-pirang anggahota jami'an bari sakabehna pajahadan mangka kudu hati-hati sanyana anjeun la taksula ulah males anjeun la taksula ulah malas anjeun malas kedul anjeun hartina wajib deui nyaeta ngajaga tobat teh nyaeta tobat ku ngajaga pirang-pirang anggahota anu tujuh hiji wajib ngajaga panon tina ningali perkara anu diharamkeun lain ningali orat wae nya ningali nu diharamkeun teh lain ningali orat wae nya lain ningali orat malah ayeuna mun teh loba anu leuwih gede dosana tibatan ningali orat loba dosa anu leuwih gede dosana tibatan nyaeta ningali orat di mata awam eta nyahona teh doraka ningali teh nyaeta nyahona teh nyaeta ningali orat bener eta ge ngan lain eta wungkul
Paharaman panon teh lain eta wungkul. Tapi ayeuna mun tama sakur-sakur ningali anu dilarang ningalina eta teh doraka. Tingali ka dina kitab Sulam Taufik gitu. Doraka ayeuna mun tama panon naon wae. Dewa Hanjung Junan an-nadrah sahmun masmumun. Ari paningali teh eta lir ibarat jamparing anu beracun. Jadi paningali teh adalah seakan-akan laksana jamparing anu beracun tina jamparingna iblis anu dirancang. Naon sababna? Sababna ari paningali teh engke bakal berdampak karena mikiran, bakal berdampak karena ngalamun, bakal berdampak karena ngahayal. Ari ngahayal, ari ngalamun engke bakal berdampak, bakal ngadorong karena zina. Ari zina lain zina farji wungkul. Panon bisa zina, leungeun bisa zina, kanyaho umum kitu deh zina-zina teh aya namun tama eta we hungkul farji wungkul. Jadi hartina zina teh pelanggaran. Jadi lamun ayeuna leungeun ieu dipake doraka tah leungeun eta teh keur zina kitu. Lamun ieu ayeuna panon ayeuna dipake ningali anu diharamkeun teh eta panon teh keur zina. Lamun ieu ayeuna mun tama ieu sugut ayeuna mun teh dipake doraka teh eta sugut teh keur zina gitu. Lain wae ayeuna mun teh farji nu zina teh. Al ainu tazni wal qalbu saddaqa. Ari paningali panon eta sok zina engke ayeuna bakal dibenerkeun ku naon ku hate, bakal diheueuhkeun ku hate atawa lamun teu diheueuhkeun nya dibohongkeun, dihenteukeun. Jadi ulah ayeuna mun tamaneangan pijinaheun. Allah ngadawuh wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Cak deket kana pijinaheun geus dilarang. Komo lamun jinahna. Cak deket kana pijinaheun geus dilarang ku pangeran. Komo lamun jinahna disebutna kias alawi cek santri mah. Dawa Hanjung Junan ma taraktu teu ninggalkeun kami ba'di sabada kami sabada engke eueuh kami sabada kami maut fitnatan teu ninggalkeun satu fitnah al-dharra anu leuwih bahaya ala rijali ka pirang-pirang lalaki minan nisa'i tibatan nyaeta dipitnah tibatan bahaya pirang-pirang awewe kusabab awewe. Jadi awewe teh eta naon nyaeta perangkap awewe teh. Mata ulah ayeuna mun teh naon ulah ayeuna mun tadi raja-raja teuing tapi urang kudu boga sakudua. Sabab Jungjunan tos ngadawuhkeun kitu. Jadi lalobana terjerumus ieu kaum lalakinya eta adalah ku orang terdekat. Ku awewe-awewena. Malah ayeuna mun teu masok ngadenge kitu ayeuna mun teu di kalangan pejabat anu eta ayeuna mun teu pejabat anu awalna bagur hati-hati teh. Geus jadi pejabat tuluy korupsi. Dirojok-rojok ku pamajikanana. Padahal bagur aslina mah. Padahal ayeuna tara kumawani aslina mah. Begitu ayeuna mun tamareun aya batur pejabat teh boga itu, boga ieu, mobil ayeuna mewah. Ari ieu meureunna ayeuna kere wae jadi pejabat teh da jujur, rojok-rojok ku pamajikanana, eleh ku pamajikanana, eleh ku awewe tuh. Nya jadi ayeuna mun tama awewe ieu pedas awewe tah tinggal ayeuna mun tama
bisa urang nyalurkeun fasilitas eta awewe. Sok awewe mah ayeuna mun talalaki tong dibere gerasa bulan gitu. Teh naon mun aa kerasa ngaos mah tuh gitu. Jadi fasilitas eta gunakeun awewe gede. Awewe teh ari fisik lemah gitu, cuman pengaruh leuwih ti lalaki. Awewe mah lolorating sehingga ayeuna mun talamun ieu ngajerumuskeun ayeuna kana jadi salaki babarian pisan awewe mah. Babarian pisan. Tang dibere we eta na gerasa ayeuna mun tamanya ya kumaha atuh mangga atuh jelema we lalaki teh kitu. Daripada teu dibere mah tah keur awewe eta teh peluang. Jadi ayeuna salurkeun ayeuna mun tambah kana positif upami kerasa ngaos mah gitu tuh gitu mangga ayeuna mun teu bari eta gugu gitu. Jadi boga salah kita ayeuna mun teu tuh daek ngaji geuningan ayeuna mun teu ari kahayangna ayeuna naon lalawara teuing gitu. Ieu teh dawuhan junjungan bahwa ayeuna fitnah anu paling kuat ya adalah keur kaum lalaki engke sabada kami eueuh adalah eta tina faktor nu jadi awewe pamajikan kaum ayeuna mun tawan dina film-film mah sok ayeuna mun taroba film-film skandal gitulah ayeuna mun eta. Jadi ayeuna mun teu mah ieu orang-orang perkasa gitu bisa sajuralit ayeuna mun teu ka awewe gara-gara gitu. Ayeuna mun teu mah jago-jago gitu. Awewe mah lemah ayeuna fisik tapi tanagana mah pangaruhna mah luar biasa. Awewe teh gunakeun tah pake ayeuna mun teu makan hal-hal anu positif. Keur anu boga salaki gitu, keur anu boga salaki. Ulah ayeuna mun teh mah kieu ieu sok ayeuna ngadengi di orang-orang Kristen terutama misionaris. Jadi manehanan mah salah satuna nyata neangan kabogoh pisalakieun anu muslim. Ieu ayeuna mun teh mah ieu orang-orang ayeuna anu mualaf ketika ayeuna ngungkapkeun salah satu misi jeung cara teknikna ayeuna mun supaya loba asupkan agama Kristen eta na oge disuruh neangan pisalakieun teh nyaeta kabogoh teh urang ayeuna muslim engke nyaeta dijadikeun syarat sok ayeuna mun teh mah daek ayeuna mun teh kawin asal naon asal asup agama Kristen gitu. Naudzubillah. Sok urang ayeuna umat Islam aya saeutik ayeuna misi kana kaislaman ayeuna mun teh urang asa teu pati kitu urang mah. Nah, ari itu ayeuna selalu antusias urang Kristen. Sagala teh dijadikeun misi, bisnis dijadikeun misi, pergaulan dijadikeun misi, yayasan dijadikeun misi. Ai urang eueuh misi eta. Eueuh tujuan. Balangah we urang teh. Matak jal geblus jadikeun ayeuna misi naon we atuh ayeuna mun teh mah urang itu boga misi hayang ngristan-ngristankeun. Urang boga misi hayang ngislam-ngislamkeun jelema gitu. Da itu ge hati-hati kanu malaweung mah ayeuna kanu hati-hati mah itu ge hati-hati kanu hati-hati mah ayeuna mun teh mah itu we. Dada ayeuna mun teh mah gitu. Jadi ieu teh nyaeta dawuhan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taraktu teu ninggalkeun kami sabada ge kami eueuh maot nyaeta kana hiji fitnah anu leuwih gede bahayana keur kaum lalaki daripada fitnah ti awewe ti kaum awewe ti kaum awewe. Sok rasakeun ku urang ayeuna mun tamanya rasakeun terutama ayeuna mun tama awewe terutama awewe. Ari eta awewe sok loba kahayang teh ayeuna mun tama tiba-tiba gitu. Hayang naon? Hayang ayeuna perhiasan emas gitu. Hayang naon? Hayang parabot anu serba mewah, serba alus gitu. Jeung lalaki ge sarua.
Aya hayang itu hayang. Apakah aya namun tema tanpa melihat dulu barang eta? Da urang teh aya namun teu keur can usum HP mah ayeuna can pernah baheula ayeuna boga hayalan aing hayang HP. Pangna aya namun tema teu hayang HP naon cik? Teu ningali. Bener teu? Bener teu? Hai urang baheula aya namun teu kungsi hayang HP henteu. Naon sababna? Da teu ningali. Bener teu? Ari ayeuna nu tadina dingin oge, dingin ayeuna mun teh mah teuing ayeuna eueuh. Ku ningali kumaha? Alah, teu kolot teu budak. Asa teu jadi jelema mun teu boga HP. Asa sangat-sangat ketinggalan gitulah. Lamun ayeuna mun bener teu? Naon sababna? Teu ningali Allah. Bener teu? Bener teu? Iya ayeuna dawuhan ayeuna iyyaka wa nadro fa innahu yanqusu fil qalbi suratal mandur. Jadi engke naon ayeuna mun tama anu ditingali ku urang bakal tergambar terbayang. Dina aya terbayang tuluy ayeuna mun tama hayang. Ting bakal ayeuna mun tama naon tah? Barang-barang dunia ayeuna mun teh anu terjadi taroh ayeuna tahun 2025 ting naon tah? Ayeuna kerame teh ayeuna mun teh mah apa? Nu matak tuh jeung-jungan ngipak-ngipakkeun nyaeta kade tong diabur teuing. Panon paningali tong diabur teuing. Sok ayeuna mun teh mah eta keun ku urang ayeuna mun teh bandingkeun deui. Urang ayeuna mun teh mah papanggih jeung sesuatu eta ayeuna mun teh mah sok aya dampak dina ati ayeuna naon lah ayeuna di mana-mana urang ningali sesuatu sok aya dampak saliwat mah aya. Nah matak di mana-mana rek tingali dampakna nyaeta tina ningali eta. Lamun dampakna dampak alus, dampak-dampakna ibadah sing mineng ningali eta. Sok urang ayeuna mun teh mah geus pernah ayeuna mun teh mah urang ningali ulama cenah. Aya ayeuna mun teh mah eta terukir ayeuna mun teh dina ati urang akhlak eta ulama, akhlak eta habaib, akhlak eta ina para sayyid. Kumaha tah pengaruhna reaksina alus teu? Tah sing mineng ningali nu kitu. Asap ningali artis tara. Kumaha eta ayeuna mun teh mah aya dampak teu? Awewe ningali nu kasep, lalaki ningali geus. Ayeuna mun teh mah sok ningali pemain bola tara. Eta tepi ka ayeuna mun teh budak, tepi ka ayeuna mun teh mah hayang kawas si Ronaldo. Nu ti mana? Oh eta apa ningali eta ayeuna mun teh mah eta pemainan Ronaldo. Tapi ka terukir dina hatena. Tapi ka ayeuna cita-citana teh saya ingin jadi seperti Ronaldo. Eta teh urang Islam. Urang Islam masa. Tina naon eta teh? Marukan ayeuna mun teh teu bahaya gitu. Marukan teu bahaya gitu. Tingali ke urang ieu paningali anu keempekna bakal alus, bakal ngadorong kana urang hayang ayeuna mun teh gatal ibadah, kana hayang urang ayeuna saleh, kana urang aya ayeuna teh bageut nyaeta salah satuna ningali wajah ulama, ningali Ka'bah, ningali indung bapa, wajah indung bapa, ningali ayeuna mun teh kolot. Eta teh ayeuna mun teh ningali anu pasti jadi ibadah. Anu pasti ayeuna jadi ibadah, ningali kana Ka'bah, ningali kana wajah ulama, ningali ayeuna mun teh kana wajah indung bapa, mun awewe teuteut tah eta. Ka'bah mah teh beungeut laki we salaki kitu teh. Teuteut lain bari jam mah dari jebeng-jebeng. Tah eta teh aya peluang keur awewe mah. Kita ayeuna mun tah ka Mekah teh deuk ningali ayeuna wajah bapana we.
bari ayeuna sunyam senyum gitu. Asa kayak gitu tara. Ya, sainganana senatron teh dah. Itu wajah teh eta teh main India teh sah. Ai urang wajah kieu teh. Kok kaditu deui awe teh. Padahal ieu mah nyaeta anu pasti digajar. Pasti digajar. Pasti ayeuna digajar. Lain ku ngewa, lain ayeuna ku benci, tapi ku ayeuna mun teu senyum reueut ku kasih sayang, ku kecintaan. Ningali Quran deh. Quran teh ayeuna mun teh eta teh. Sok Quran mah ayeuna mun teh entong dibaca. Entong dibaca. Kieu we hungkul ayeuna kana Quran mah. Aya pengaruh positif, aya pengaruh. Tingali we Quran mah. Bisi ayeuna geus capek-capek teuing, ieu maca Quran geus ribu-ribu teuing. Tingali we Quran mah. Bukaan tingali ta'zim, hormat, urang cinta, tingali we kieu. Jadi ibadah Quran. Nah, ayeuna mun teh urang pecigah teh nyaho mana ningali anu digajar, mana ningali anu teu digajar, aya ningali anu teu matak digajar sok betah. Ari ningali anu matak digajar, hawa ada teh hawa gitu. Padahal matak capek gitu. Capek teh ningali beungeut salaki awe. Aya namun teh bari ayeuna mun teh senyum-senyum geuning. Oke jeung ayeuna eta teh diganjar. Apa? Ieu teh target tamat, target kaharti, target kaamalkeun, eta target naon ya? Target tamat urang durugukeun, amun target ayeuna aya urang pikiraneun, aya lanyepaneun, aya amalkeun gitu. Ngaji santai, keun eta mah teu iraha. Tamat mah. Naon deui anu wajib dijaga teh nyaeta wal lisani wa bihibdi ainin wal lisani nyaeta ngajaga wetah. Jadi jelema anu tobat teh engke seluruh anggota badan manehanana nyaeta ayeuna anu 7 anggota ieu nyaeta teu diabur. Tapi bener-bener ayeuna mun teu dijaga salah satuna anu kudu dijaga dina anggota badan urang nyaeta letah. Hiji letah ulah wani-wani ngawadul ngabohong. Ieu ironina teh di zaman kiwari ieu ngabohong mending ngaguluyur gitu. Ngaguluyurna teh teuing dianggap teu dosa, teuing teu sieun ku dosa, teuing ayeuna ngaremehkeun kana dosa, teuing kumaha gitu. Guluyur teh eta ngawadul, ngabohong. Bohong teh lain dosa leutik. Bohong teh nyaeta dosa gede. Sok sanajan ke aya bohong-bohong anu dimeunangkeun, malah ke aya bohong-bohong tong wa kalibaca eta. Tong wa ka ayeuna maca eta. Bisi engke salah kaprah, salah ngagunakeun gitu. Karena urang ayeuna resep bohong, tuluy ayeuna didalihan ku eta. Da aya nu meunang ngabohong. Aya nu meunang ngabohong. Tong waka maca ayeuna mun tamah pengecualian ulah waka ayeuna maca. Da eta sababar hati atuh da teu loba. Nu meunang ngabohong teh lolobana mah ngabohong mah naon? Umumna mah ngabohong mah naon? Haram we ngabohong mah dosa we. Dosana dosa gede. Menang dicaritakeun anu kaalaman ayeuna mun tak akang mah pang teu bisa na ngabohong pun biang. Nu kaalaman ku akang mah teu bisaeun ngabohong. Sama sakali teu bisaeun ngabohong. Jadi paling sulit naon teh diajak ukal ekol. Paling sulit diajak ukal ekol. Diajak ngebohong gitu, doang ngebohong karena saking tara ayeuna mun.
Tapi ka ayeuna mun teh baheula ai kokolot teh tara dibere jatah jajan komo. Jadi teu kaos barudak ayeuna aya jatah jajan sagala. Tuluy ayeuna mah kajeng barudak ayeuna mah jatah keur lebaran sagala ti kolot teh kitu. Teu meunang teu teh. Baheula akang eueuh jatah jajan harian. Eueuh ayeuna mun tambah jatah ayeuna keur lebaran uji cobana teh kitu. Ari hiji waktu murag ayeuna mun teu amplop. Murag ayeuna mun teu amplop bapak teh. Da ayeuna dibere teu ku kolot teh jeung pun adi teh kitu. Ieu mah ayeuna mun teu urang cokot ya nu murag kitu. Saking ieu didikan ayeuna mun teu ieu pun biang ayeuna saking didikan pun biang. Jadi eta teh ayeuna mun teu geus bieu. Sieun euy ah jeung pun adi tah almarhum. Padahal tadi bere ayeuna ke lebaran teh. Lelah ayeuna mun teh harita mun di kakolot teh ayeuna padiet teh kitu lah. Di kalebaran ayeuna mun teh tatara ditareun bari jatah. Si abi eta iku sieun kumaha Pak tadi teh murag amplop ayeuna mun cek urang teh bari di kieu-kieu urang teh ayeuna mun teh nya bari di kieu-kieu ai pun bapak teh kieu di hapekan teh kitu kadiekeun eta jadi hatena aing ngabohong nyokot tuan kolot hideung teu malah ieu nu geus dicepeng oge dicokot geus eta mah hate teh asa kumaha we maka deuk lebaran eta mah ayeuna mun teh mah dididik kejujuran mah akang mah ina ku kolot dididik kejujuran ku kolot ayeuna mun teh mutlak ayeuna mun teh eta latihan ayeuna mun teh mah kolot dilatih ayeuna mun teh mah ulah bohong dilatih ayeuna mun teh teu meunang ayeuna cerumat-cerumat kajian ayeuna kana kolot tah mun pun biang ge kieu aya pun biang teh ieu mah ayeuna mun teh mah sanes nyarioskeun ayeuna nyarioskeun dina negatifna pun bapa uji coba anak kabojo kapun biang ayeuna pun bapa. Jadi ayeuna mun teh jigah sabenerna da telek-telek mah teh nya henteu jigah diseret napakah teh jigah diseret kitu. Padahal pun biang mah pun bapa mah nyata nama kontrakan pan eta teh napakah gitu. Ayeuna mun teh mah ladang kontrakan ge tara ngasaan apa-apa. Nyebutkeun ayeuna tara ngarasikoan sagala. Heuh udah bener kitu. Jadi ayeuna mun teh upami aya kaperyogian begitu. Nah, ari ayeuna mun teh mah saseringna teh nyaeta hilap nyimpen artos kitu. Padira hukumannya lamun salaki teu ngarasikoan meunang si awe nyokot kana jatah rasiko tina loket ayeuna mun tarakina kade ayeuna mun teh mah kade lain ngajarkeun ayeuna mun teu bicara baca nyokot kana jatah lain kieu rasiko geus dibere nyokot anger kade eta lain kitu jadi meunang pamajikan nyokot duit salaki nalika nu jadi salaki teu ngarasikoan nyokotna sesuai jeung hak rasiko lain jeung sakaya nyokot teh sabaraha ayeuna mun tarasiko 50.000 nyokot 50.000 meunang teh dina nalika si salakina teu mere 50.000 kitu. Ayo pun biang kutara biasa teh deui wae. Engke teh ayeuna mun teh bapa teh ayo pun bapa di cigah nu kaisinan di kitu cigah nu rumah sah anjeun gitu. Eta teh geus sabulan kitu kakara. Asa leungit duit geus sabulan asa leungit duit henteu kieu teu mangihan di dinya henteu kitu asa leungit duit henteu kitu aya geus kitu teh ayeuna mun teu biang teh nya tak atuh ayeuna mun teu mun hese teuing atuh ayeuna mun majikan tah aya tah teh tara sopek we eta mah kitu teh. Tapi kita ya kadieun atuh. Eta saling ayeuna mun teh uji coba. Begitulah ayeuna mun teh memang ti dituna ge ti Allah na ge ti Rasul na ge da memang ayeuna naon? Memang agama mah uji coba atuh da. Memang ayeuna uji coba, ujian.
di sekolah ya bisa ayeuna mun tah ieu berprestasi teh kudu melalui ujian gitu kudu make ujian heula tuluy ayeuna mun tah di perusahaan ieu deuk ditaekeun ieu deuk taekeun kudu make ujian heula tuluy ayeuna ku Allah deuk ditaekeun ayeuna derajatnya diuji heula dites heula diuji heula jadi ieu nyaeta leta lah dan sebenarnya mah aya leuheung anu leuheung mun matak jadi duit gitu ngabohong teh gitu aya leuheung aya namun teh lain leuheung ceuk agama teh leuheung ceuk nafsu gitu ieu ngawadul teh ngabohong jadi duit teu neraka anger gitu jadi duit teu neraka anger nanaonan aya coba aya namun teman biasakeun lamun can aya namun teu biasa belajar jujur walaupun nyata rasikona pahit belajarlah ieu namun teu jujur ngabohong euy kanyahoan ayeuna sakali can puguh ayeuna namun teu bisa dipercaya sabulan 2 bulan can puguh ayeuna namun teu bisa dipercaya satahun 2 tahun kapanggih ngabohong boro-boro anu tadina geus biasa dina sifat bohong tukang bohong malah anu tadina ayeuna jelema jujur oge katingali ayeuna mun tam kebohongan sakali can puguh ayeuna mun teu dipercaya sabulan 2 bulan 1 2 tahun noda ku sakitu teh belajar terutama ayeuna mun tukang dagang bohong teh seakan-akan ayeuna mun teu jigah matak genah jigah matak ayeuna piuntungeun jigah matak ayeuna mun tamap pimeunangeun tapi matak picilakaeun lain matak pisalameteun lain matak ayeuna mun teu pisalameteun picilakaeun dawuh junjunan lamun jelema hayang nyapa tapi nyapana teh teh bohong jadi lamun bohong teh sarua jeung naon jeung nyapa sorangan bohong teh sarua jeung naon jeung nyapa sorangan teu kudu disapa ku batur hayang nyapa sorangan mah bohong ge urang teh nyapa sorangan dawuhan ayeuna mun teu junjunan man arada ayyal ana nafsa fal yaktib sing saning jelema anu hayang nyapa diri sorangan bohong teh ala laknatullah alal kadibin dua ngajaga letah teh nyaeta tina gibah teh ngupatea coba ayeuna mun tamanya naon ayeuna mun teh untungna nyaritakeun ayeuna mun teh kagorengan batur naon untungna nyaritakeun ayeuna mun teh kakurangan batur lamun erek ngomean, lamun erek mereskeun, lamun erek ngahukuman, lamun erek ngadili silahkan. Data moal ayeuna kapanggih faktana ari kudu teu dicaritakeun maka gorenganana. Lamun erek ngahukuman, lamun erek ngaislahkeun, lamun erek nguruskeun, silahkan ayeuna mun dicaritakeun ayeuna mun kekurangan-kekuranganna, kesalahan-kesalahanna, kagorengan-kagorenganna ungkap. Oh di pengadilan eta nyaritakeun ayeuna gorengan terdakwa kumaha teh. Kejahatanana eta ayeuna mun teu moal bisa diadili ieu. Teu aya fakta mah kitu. Nah, itu. Heulaanan malah keur anu bodoh model urang mah kitu. Satiap ayeuna mun teh nyaritakeun kagorengan batur heulaanan we geus ayeuna mun teh naon daraka